Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa, wilujeng tepang dina acara Warta Basa Sunda. Dinten Senin kaping 7 September 2020 direncangan kusim kuring pun Hena Sumarni. Pamiarsa kasanggakeun warta ngeunaan pasanggiri kawih murang kalih. Bulan Desember anu anyar kaliwat, Dasentra gawe bareng jeung Pemda Kabupaten Bandung ngagelar pasanggiri kawih murang kalih anu tempatna di Aula Pemda Kabupaten Bandung. Ieu pasanggiri dilaksanakeun dina raraga ngareuah-reuah acara Milangkala Kabupaten Bandung anu ka-105. Lantaran lobana pamilon, ieu pasanggiri dilaksanakeun salila 2 poe di tanggal 12 nepi ka 13 Desember dipidangkeun dina Wanda Rampak Sekar atawa sok disebut oge layetan suara anu jumlah anggotana minimal 10 urang. Acara dibuka langsung ku Bupati Bandung. Dina pamapagna Bupati Bandung netelakeun kareueusna ka barudak SMP anu geus maher ngahaleuangkeun kawih-kawih Sunda. Anjeunna oge netelakeun kabingahna lantaran ampir sakabeh SMP nu aya di Kabupaten Bandung ngirimkeun wawakilna. Gede harapan cenah mun kagiatan samodel kitu tuluy tumuluy dilaksanakeun, minat barudak kana kasenian Sunda bakal beuki ngaronjat. Pamirsa, mung sakitu warta anu tiasa didugikeun, tepang deui enjing dina wanci anu manjing. Simkuring pun Hena Sumarni pamit undur. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.